aing boga ka Bogor salapan. Ngeun anu panggorengna ieu ngeun dia ieu mantakan aing ya. Hehehe, atuh lagu kumaha ieu. Lamun urang geus rumah tangga, ya. Ieu dia kuduna mah dicandung. Wae, ja aing. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di film Sunda Kasar di channelnya Iip Stiker guys. Dan terima kasih untuk semuanya rekan-rekan dimanapun berada yang sudah menonton. Dan jangan bosan-bosan, tonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bah, aduh, Cagur tadi dia. Cager awak mah bah, cager. Udah micin batu kalau dia diuk kaman dia diuk. Abah didinya nu ngobrol diuk. Abah ngobrol didinya diuk. Jam emak boga perlu ke abah, emak Subroto. Oh, mah dia Didinya, mau. diuk. Ha, gara. Heeh. Laju iya. Naon nih tujuan ieu ka dieu ieu. Oh nyerak tadi geus dijelaskeun ku aing Suproto. Adatna Bapak mah. Hei. Dia nganterin dong dia aya naon ieu ka dieu ieu. Heh, leuleun anak aing bae dia. Atuh kunaon gitu? Balik hidung. Sok gagabah. Kada lo kula laking dong cengcengan samarge, Bah. Kubikang ma Arjuna, ulah sok assalamualaikum bae. Si Eko ge. Arjuna begilaeun. Juna ulmitan Bah. Nyenak cai bil, gitu bil. Bah. Hah? Bah, kadenge. Heh, kode yang dia Mulai ngetes. ada kata aing dia. Ulah gagabah dia. Main dibejakeun gue ke main ngomong ngetes aing mentakan. Ieu adi yo. Datang nama nya mugu nama. Iya maeng hang disusuk sama eka semaran. Lajo. Ulah aju anda tuh diubar Lain heh. Eta masang susuk ulah dikira gampang dia eta. Oh, baru babari burung dia mah dia duitnya dia. Mama coba Aya iya di amplopan ku mak, geus. Di Hang amplopan. neuleuh. Aya iya. Kumaha graman ulah lageur ka deukeun. Iya aya tuh. Ulah geura dibuka. Atuh hang mapar bae aing mah. tah percaya. Oke bae heula encan. Oh iya. Karena duit matre teh dukunan gitu ya. Hah? Eta tadi motor lewat. Oh. Terus Oke. Aju nek makena anu kumaha ieu, nek dina naon? Anu samili bae ulah gede-gede. Iya na mata bet tita kadeuleu ku jalan mata eta mata abi. ulah na mata mah na biwir mana iya supaya ngagam lagi biwir makan dia pan kadele ku batur ha kadele cina biwir saha eta ngagam lagi eta Bener. pertama Bener dia ha. ya Heeh. Mending na bibir, Oh, sumpah. kumaha si abah bae. Kumaha yang penting mah kadeuleu na glowing bae ini. Siap. Hah? Glowing, Oh, glowing. gelis. Siap, tenang. Bel, baskom bel. Geura gelis ka dia jaburit di bapak ndak maraban embe deui. Heh, geuraan coba. Masyaallah. Ih, kebel amat nyokot baskom. Geus aing mah geus katalar ieu. Ilmu nyusuk mah ngadeng bae. Tok, di tangan deng tok. kayak lah iya di kumaha ieu Heh, tadi disusuk cina indung dia tuh mali kumaha ku aing dia. aku panjang dikedok segala macam ya Heh, pan gati dia bari eta maragag-ragag deui. Oh, geus gara-gara. Iya, gua ka ditu tuh. Ampi. Kieu lah. Kieu ba? Dek make nu sabaraha tadi? Anu samili bae ba loba-loba. Samili? Heeh. Jaka beulina samili. Punten bisa tanya, bisa. Ba, nyeri tuh bae ta. Moal bari di ieu ka di ieu dina. Doakeun emak tok. oh ngadoakeun mah teh kira-kira Bismillah ya. Gara hiji deui ieu. Nah, eta lah. Tuh, bateng panasna tuh, podar aing tuh. Minyak nah eta tuh bau deui. Astaga tuh, nah eta astagfirullah. Moal mah kuna naon. moal atuh Samili meureun tadi.
Atuh eta mah bah. Parang Atuh tinggal sambil ya. batu lain. Di kos susuk ieu. Atuh bah, biar main ngaturun, tak saya tuh kabina-bina amat eta mah. Mau aja kowe di ubaran di jampen, mun tah main satonjok-tonjok nah. Dia teu percaya amat ka aing doang nah. Geus geura ieu haja hanggera make aing. Aduh, pah tepung ya dak aya mah doang mah. Wah, apa? Kayak cicing. Lihat kieunya. Belah ditu mah coba ya. Kumaha tadi kena asup kieunya ieu. Kongkorongkeun bae kitu tonya ieu nya. Tadi kena asup ieu. Nges jor teh kumainanna bae di kongkorongkeun. Eda ku di kongkorongkeun mah kongkorongkeun da tuh burung bah aing mah. Lihat ya. Kumaha ieu nya? Bingung aing mah ieu. Ieu mah kongkorongkeun bae beh molen da ieu. Udang. Kayak molen da ieu. Kudu kongkorongkeun bae ieu, bari dirajah di bae ieu. Udang. Dusun. Molor. Kunaon ieu kakarak ieu aing masang susuk ieu teh keun asup kieu. Atuh tiko asup bah, bibir abi leutik isa 10 kilo. Itu pan cicing ilmu. Oh. Ente asup-asup na ulah gagabah. Lain aing mah euling deh bah. Mikir lamun geus asupna eta. Ieu mah molen aku udah dikongkorongkeun bae ieu. Pokona mah kayak neuk dipake namanya, bisa neuk dipake, neuk dina cangkeng, neuk dina beuheung, neuk dina leungeun, neuk dina bitis endah. Aju ieu abi persyaratan ulah ngadahar naon kitu sok jalan Iya. teh. Ulah ngadahar sangu anu utama nama ieu. Atuh bah. Atuh pah mah aing kok eta na ge sango. Kayak kumaha nya? Dua ieu. Sangu jeung nginum cai putih meureun. Lain. Dia ulah nyanyonganan dia engke aing ngomong geus anggeus dia. Tuh. Ieu endah sangu mangeun kudu saminggu sakali bae. Ieu nya. Kadenge torek dia nya. Kudu saminggu sakali bae. Heeh, kudu saminggu sakali ngadahar sangu. Ieu lamun keur endung dipake teuing asupkeun bae kana dompet, kana loket. Kadenge henteu. Loket. Kana loketnya. Tah eta ampihan. Ieu engke kunan ku rapia di talian. Endah bae nakuna naon ge. Tapi meureun anu lebih paten mah lamun ku Ari Bindang. Pak lebih bagusnya. Hah? Mun aya teh mah ku Ari Bindang. Di mana? Di talian eta. Dikongkorongkeun aku Ari Bindang. Sangu. Pokoknya mah ulah ngadahar sangu. Ieu mah ulah ngadahar sangu. Tapi endah ngadahar sangu ulah unggal poe. Kadenge Oh, geus torek dia ngorek keneh torek. Oh, geus atur bae lalire mah. Geus laki-laki tuh main geura balik main melalui. Baju mana eta tadi teh amplop? Geus geura dibikin. Bah, awas pokokna mah nya. Lamun doang nu geus mah. Iya, lamun gagal. Bisi hayang iya kene iya tiang PC, bisi yang karah kene. Lamun gagal. Mak nomor salapan ngeun ulah aya peci mah di dieu ge ulah meuli-meulikeun ukar itu ulang. Aya di dieu ge. Tolong kapakeanan. Geus pokona mah aing lalieur mah aing mah hayang geus mending balik bae. Ulah dialiukeun, ulah meuleunan peci. Ayo sira balik. Doakeun bae nya supaya mujarab ieu. Doakeun. Geus geura sama. Atuh naon ieu? Geus aya geus geura bae. Naon ieu euy? Duit geus naon ieu. Geus ayo balik mah. Waduh. Atuh kumaha ieu jam modalna kita kapulangkeun ieu masih kieu budak. La ilaha illallah isi Subrotonya. Musingkeun bae doangna. Hayang bae tagelut jeung aing keun dia ku aing tok keur panggih mah. Misah eta beheung jeung awak. Geura naik mah geura balik aing jaburin. Kena ayeuna. Bil. Engke rada burit karena jam 5-an. Mending ulin orang jalan-jalan. Burit amat ke kamar giban. Abah kinilikan. Atuh malam mingguan mesti ting tanggung jawab. Subroto eta mah. Si Abah mah. Aya di jeung Abah mah tenang. Atulah dicamrod-camrodkeun beungitna ge. Ambilin cemerod keun atuh deuleu keur moekeun baju. Oh nya, ieu cacan brak leutik cacan kolot nya. Ayo tuh geus jangke ka deuleu ku batana. Oh nya. Hati-hati. Iya. Urun tok. Enak di aing mande. Coba iya tuh lamun mah bisa kana motor ngeunaheun meureun ya. Moal nyapekeun oto. Jam manggeus lengoh ku ari mah nu ngalarang-larang tuh.
Oh, ngesayang kayak belajar di mana baik. Bah di ditu mumpung waktu jadi masuk nari kadang aja kadang masuk pudel lah. Oh, ngesayang ulah ngomong bawa motor ya sekaligus yang ngesgeraan. Pokoknya mah diuk gerak kadinya slet be haju gasna gerung-gerung. Asupun personel langkah harap ayana opat lek sekaligus make opat sabodo eta mah kumaha bae. Nak dipereken bae nak digerung-gerung sabodo. Pokoknya cekal ya setang na ya. Reman oh ya. Nges jor teh ngulah make rem atuh budak lengok mah. Jauh kamu berat ya. Atuh podar aing ngade ono urusan eta. Gerung lah. Tuh. Aceng diburi bae lamun ngaguling mah tolongannya. Oh, nges gerung-gerung heula supaya naik mesin nah. Oh. Turun gas, turun ke gas, turunkan. Tah, cetrekan ke arep gigina. Tah, gas letik-letik. Ayo gerakan diceklan yo, tutup kita. Ayo terus. Oh, Moal geus boy pokona mah. Ditenangkan be, tenangkan. Kopi pahitan heula burung mah biar ada ketenangan di hari ini. Shotkan teh yo. Nah, gas. Letik-letik. Tuh. Hanapkan be sukuna ngan aos di nya loba taneuh. Terus, gerung-gerung. Hehehe, atuh lagu kumaha ieu. atuh cek aing ge tadi ge. Cekelan bae. Atuh tadi gitulah, gerung-gerung. Gerung-gerung. Terus, gerung-gerung. Terus. Up. Gas. Gerung-gerung. Kemana turun bae? Aing mah geus kieu bantuan mah. Gerak turun. Aing mah budak. Lain ja kuari geus rada aya geus timu dasar mah hajo engke ngalancarkeun kayak urang kamalingping beri ulin. Ulang pohong dia nya. Oh iya mah burit geus saya mending balik gereng ngejo jaing bisi ang dahar naon mama. Kemana isi lopenya? Aduh, yang baik. Wih, kita dinya lope. Wih, ulah camerot bae atuh. Ayo. Heh, noni, udah iki dia motor. He. Dia ulah sok gede lagan, nu penting mah datang ka tujuan, salamet. Aing jangan ngomong sama kamari asa mah kitunya eta ci akar cenah sabelah boga sorangan. Nah, menang gade ikut teh ieu motor. Aing motor neubeul ka mana? Atuh aya di mau musim aing sanggeus ngaluarkeun aing sanggeus karumah. Pabrik meureun pabrik. Cacahan geus aing mah hayu geura bae dia ulah wala. Terus lah. Oh, dia mageran. Urang buat bikin baik. Ulah kitu. Burung Balai awang puguh kayak. Nya kalinya kalau dia berangkat bisi ragas. askeun. Gerak turun, kurang di ditu tuh bobogoh anu ngeunah mana pojok teh anjing. Batur mah di kafe, di mall. Nges ulah ngablek-blek bae ka dieu bae. Nges gerak turun di gerak diuk di dieu urang ih aing jaman. Kok tuh Gerak ulah ngablek-blek bae gerak. tadi sebenarnya aing rek iraha dibahagiakeun jeung madarat bae hirup. Heh. Ai dia ieu ulinan kieu teu bahagianya jai aing mah bahagia ieu bunga. Atuh aing mah pelok dinu kieu kitu lah. Heh, diajar. Kela. Pan ieu bapak aing dukun, duitna loba, sekolah di kota. Beda deui lah. Oh cameron dia. Beda aing ka bapak aing, Mas. Bapak aing mah dukun. Heh, ini sabenerna ieu dia bogoh henteu kitu ieu kai. Bogoh mah bogoh, ngan masalahna pan cenah ge cek bapak. Iya ge nya cenah ge. Cinta boleh, tapi kudu mikir urang harus dibere dahar naon. Manya aing rek dibere para potong. Heh, Bil. Dia ulah wala-wala. Ai teh bogoh ngomong ti kuare, ai masalah milik mah masalah duit mah. Gusti Allah mah uninga teu dua teu tilu hiji diatur kari-kari kurangna ikhtiar. Ulah dia mah jalma hirup mah dimilikan. Sok aing mah ulah wala-wala dia ari bogoh-bogoh aing teu. Bogoh mah pugu bogoh, lain masalahna ieu bisi bapak aing teu setuju kita yang di bawah susah. Soalnya aing teu leutik dingeunahkeun indung teu boga, hirup sorangan, bapak doang boga ge. Nya kita bapak dukun atuh tapi kebanggaan di hati yang selalu menyenangkan. Lain gitu, iya dia unggal datang, putus nyambung non dia teu
bosan gitunya iya karena kehidupan kieu baik batur mah datang ke kolot aing aya dia beneran serius maka aing dilamar bun. Lain gitu Bel, aing iya kepada urang na bae menyah kercacahan kolot. Aing lengko teu mikiran Bel, cuman ku aing dirarasa iya kalakuan dirarasa diseleksi mugu nama iya dari ya pan iya aing kabogoh boga kasalapan dia iya kia Bel iya aing kuari bingung inti nama bimbang iya aing boga kabogoh salapan ngeun anu panggorengna iya ngen dia iya mantakan aing ya tapi aing bogoh leutik mah ngeun iya aing lieur aing lain ku teu mikiran Lalieur. Geus beh, to aing mah kitu geus embung lalagaan kitu nya kumaha eta bobogohan gitu. Dasar mangan boga bapak doang, ngadosaan ka bapak. Atuh mending lamun rek geus mah geus kitu diseriuskeun bae kitu kolot pada kolot kitu ngadatangan ka email. Kek. Kieu bae Bel. Aing minta tempo waktu, jangka waktu ukuran sabulan 2 bulan mah. Pan ieu rumah tangga meureun, lainnya sapoe 2 poe. Aing rek mikiran ieu ngajual kebon lebah mana iya soalnya ieu pakaian loba ya aing liar aing mikiran ngajual kebon mana iya aing mah hari masalah kawin mah emang sedang dipikiran iya masalah ngajual kebon aya nu pelebah mana iya ku aing sedangkan loba iya kebon aing ya aduh aing malah liar ya inget deh iya karena omongannya iya lamun urang geus rumah tangga ya iya dia kuduna mah dicadung wae ja aing mah iya oh bakal bogo aing mah tekan lalieur ulun mah iya dia dicandung waing abis rumah tangga soalnya aing mah mengikuti Kanjeng Rasul gitu mengguna mah aing hang ibadah aing mah gitu Aing niatan nurutan Kanjeng Nabi mah lain nyandung pamajikana jeung ngawinkeun ka bogoh nu heubeul eta mah Kanjeng Nabi mah nyandung ge cenah ge rek ngulungan janda nu kadaritu nu geus nini-nini. Waleh dia mah tu Kanjeng Nabi mah lain turutanan umat nah dia mah tu urang mah sebagai umat nah tu ngan bisa saparona doang ayo cenah kudu diturutan mah asubat itu sakup aing mah udah di dia yuk mending pindah urang tersep di dia mah ya nyelo mati kotok dulu pindah aing mah Batu mati tadi. atuh dia daek bae aing geus dia aing mending balik bae urang aing mah dia balik geura buat